Dina hiji waktu aya hiji putri geulis ngaranna Roro Jonggrang. Putri kerajaan Karaton Boko eta kacidaedana kahampir kabeh bangsawan di Jawa. Dina hiji waktu Raden Bondowoso raja tahta kerajaan Pengging datang ngajodohkeun manehna. Lucu naon dikira tulisan anjir dari setengah dia anjir yang gede anjir yang kos anjir bakal jadi dari abdi lambe taburi. Oke, tapi abdi bakal masih anjir hiji. Hah? Kan hiji, kunaon hiji? Kesalahan sama hiji syarat. OMG. Ngadangkeun eta Raden Bondowoso jeung ajudana papanggih hiji ahli sihir pikeun ngabantuan manehna ngawangun sarebu arcadingan. Bujuron Raden Adil. Putra kalita menuju batasan Sanon Raden Sangayokan dugi ka dieu. Magarabi serbuan dan hijau. Aing nya sareba arca yang tinggi, asalkan ganjaranna cocok. Iya, saran. Ganjaran. Itu saran. Mikir dengan ganjaran. Agar tidak berbima. ingsun rekumis daya kelawan mekan nyawa ganjur ampun
Semuanya bisa langsung. Dan kehadiran tapi nyata pengen anjir di mana tetap BRCI jumlah masalah Itu percaya. Masih anjir di sini hayang-hayangan berpokok. dan biasa naraskan keperluannya disuruh BRT ada di oke lupa abdi daya Tenang be. Abdi mah nantepkeun ku aya darat ieu paling anjeun ti abdi. dan ber jadi anjir mengagalnya kumaha bisa Ya iyalah, abdi gitu loh. Satu kumpedo, dan anjir. Bacot anjing. Kabur.